Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Kira-kira pada maghrib sanggeus siwarji dadaharan leos semehna indit ka balai desa. Rek menta diajar nulis jeung maca ka Asep Onon. Harita Asep Onon kasampak keur maca buku di tepas hareup di payunan ku juragan lurah. Barang Asep Onon awas ka siwarji datang reg eureun macana bari pok nyarita. Tah, murid teh geus datang, ka dieu unggah ji. Mangga, cek siwarji bari cat unggah ka tepas, gek diuk dia dek diuk pahareup-hareup teuing sabaraha lila duanana ngawarangkong teh nu jelas mah harita teh indung peuting geus lila turun ngarungkup unggal suhunan nyebar nyaliara dina runggunukna kakayon nu ngurung lembur poek bae saparat-parat tetenjoan teh ukur lantera atawa cempor hiji dua nu ngencelang ka kelicisan di sawatara tepas. Pangeusi lembur liwat isa teh geus kabeh ngarampih ngalarem atawa bawa keur padang hep-hep dinggonna sebangan kirang kitu kadenge keneh sadanu keur ngaji mah ngalaong halon ti hiji imah barudak nu tadi haneuteun raung ngaraji di bale geus buriak marulang tuh katenjo keneh gubar gebor oborna baralak hurung ngagalebur muru tungtung lembur belah kaler. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu peuting harita teh kabeneran keur meujeuhna cang bulan malah mabra pisan peuting harita mah bubuhan beneran nincak purnama cekas bengras tetenjoan oge kawas ti beurang bae langit lenglang bersih taya aling-aling nu ngahalangan kakayon oge nu di kajauhan bae nu katenjo peuleuk-maleuk teh. Tapi nu diburuan mah kekembangan jeung tetangkalan minangka iuh-iuh lembur sidik pisan runggunukna malah tetela kalangkang nu ditungkulanana mata kuas bae tetenjoan teh komo lamun seug bari ngahaja di wawas mah lembur linduk sisi gunung imah panggung peting parentul nyang hareupan buruan nu lega ngagaremblang pagerna tutuhan nu dipelakna kekembangan nu marangkakna estu madak hegar meneran karengemprai cang bulan puguh tembres keendahanana ayam tentrem nyurup kana lembutan nu ngeusina kitu upama desawang saliwatan mah dina kaayaan anu samodel kitu si Warji keur guntreng ngobrol jeung Asep Onon. Kieu Ji saur Asep Onon bari seuri
sameme prak diajar si lain kudu mayar heula ka dewek. Ari mayarna lain ku duit tapi ku pagawean nyaeta kudu mangnyeketankeun patlot jeung mangumbahankeun sabaknya. Kumaha sanggup? Dalah 10 kalian kitu age mangga. Naon hesena megawe nu kitu? Gatuh syukur ari sanggup mah. Asep Onon tuluy nyokot sabak jeung grip kotret nulis pek diterangkeun sarta tuluy disina diturutan ku si Warji. Kitu bae diajarna nepi ka peuting pisan. Mitra kaum dangu gancangna carita. Sanggeus aya sababaraha bulan si Warji diajarna, manehna geus bisa maca. Kusabab pohara cengengna manteng kana hayang bisa maca teh nya lila-lila mah teu burung laksana. Bisa maca buku-buku nu diajarkeun di sakola beunang nambutan Asep Onon ti guruna. Komo sanggeus aya taunna mah katambah ku pinter nulisna sarta aksarana beres. Juragan Lurah ramana Asep Onon teh pohara bungaheunana sarta teu kira-kira bae nyaheunana ka si Warji teh. Kutina katilik kalakuanana salawasna hade titih rintih tur lungguh ampuh beda pisan ti barudak anu rea. Si Warji jeung Asep Onon pohara rapihna. Dina sagala kalakuan estuning layut lulus runtut kacai jadi saleuwi ka darat jadi salabak tarapas ya pajogregan dasok silih eledan silih ayunkeun jeung silih maklum. Kukituna kanyah Juragan Lurah ka si Warji teh geus taya basakeunana meh cara kaputra ku anjeun bae. Mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang, si Utun mitra musuhna si Warji teh kuindungna kacida pisan diogona. Bubuhan budak nunggal sakahayangna diturut diwawoy di nod. Kalakuanana diantep sakarepna tarapisan digetrik-getrik najan ngalampahkeun petasalah oge. Indungna nyahoeun sarta mindeng manggihan si Utun ngalampahkeun kagorengan saperti sok malingan duit indungna duit laladangan nipu jeung ngabohong ka babaturanana harak jeung sok marapadukeun. Jabat eta loba deui kalakuanana nu teu parok jeung batur. Ana rajeun sakali-kalieun digenggereuhkeun ku indungna. Manan ngagugu mah kalah kasok malik nyarekan malah sok wani maledog sagala. Sakapeung mah ku bawaning keheul ambu ijam nepi kasok ceurik balilihan lantaran ari ka anak teuing kunyaah tapi kana kalakuanana teu bisaeun mondah sumawona ngahadean mah. Barang umur si Utun geus nincak kana akil baleg kalakuanana beuki angot bae gorengna. Cek babasan teh mah geus taya sirwaneunana mutuh lurus tunjungna. Indungna beuki lila teh beuki tambah kajang bae lantaran salawasna capek hate kana ngawarungna geus teu pasti suhud katambah daganganana teu sakumaha payuna. Lila-lila mah ambu ijem brek gering payah pisan sarta nepi ka maotna dipundut ku rumah kawasa. Sanggeus si Utun ditinggal maut ku indungna
antara sapoe dua poe mah kawas nu heueuh make sok cuma limba sagala. Tapi barang manehna inget yen loba duit jeung barang titinggal indungna, manehna sok ngadak-ngadak jadi cenghar. Boga rasa leuwih merdeka, menang sakumaha kahayang kalawan taya nu nyisi kudi eueuh nu ngagetrik-getrik. Satungtungna aya duit titinggal indung teh si Utun mah unggal peuting ngalajur nafsu. Bapakna geus lila maot, basa manehna umur 12-an. Atuh dina kaaya nyorangan kitu ngumbar amarah teh leuwih maceuh. Karesepna babakuna kana main kartu, main sintir, kecek jeung sabangsana. Kitu deui kana adu-aduan oge teu kalarung. Ngadu domba, ngadu hayam, atawa ngadu puyuh jeung ngadu muncang teu kaliwat. Lila-lila duit tinggal indungna teh geus ledis. Ari kana main terus ngaruksak. Bari jeung ngabeakeun sagala. Atuh tuluy bae jujualan. Ngajualan parabot saya aya. Sanggeus sagala beaknya tungtungna imah jeung pakaranganana dijual di murah mare, sangkan cepet payuna. Sanggeus boga ladang lahan jeung imah, si Utun beuki pogot bae kana adu-aduanana, kana tumpanganana beuki osog. Komo upama pada ngolo jeung pada nyongsongan mah, pikirna beuki pohara sasarna, teu inget kana pikahareupeun. Leuwih ati nu mati mungkaran janji. Mitra kaum dangu satia, tekungsi sawatara bulan, duitna geus ledis, teu nyesa sapeser acan. Papakeanana oge ledis, ngan karinu napal dina awakna bae, kitu oge geus kuleuheuh pisan, alah batan papakean pamadatan. Da puguh tara pisan diseuseuh. Kumaha ari geus kitu? Ari geus kitu mah, si Utun teh ngan kantun bingung, tinggal susah bae nu aya. Da teu bisaeun balang siar, kana dugung dagang teu bisa, turug-turug teu aya modal, nganjuk taya nu merecaya, kana kula-kuli komo teu ngarti, naktak mundak teu kuat, estu butuh sagala ngawagu, sagala pugag. Ngan aya pangabisana teh sarupa, tapi pangabisana nu teu parok jeung batur, nyaeta heuheulangan atawa ucingan. Upama aya hayang batur ngupuk di kebon nu rada suni heug kapanggih ku si Utun, geus tangtu didodoho tuluy karawak wae ditewak. Lamun aya popoean batur, baju atawa samping geus tara ngari, kumanehna dipaling, komo kana sipating bubuahan atawa pelakan mah geus tara era ngaranjah. Mun kapanggih kuno bogana sok nyebutkeun menta, mun teu kanyahoan mah sok samemena bae. Poe ka poe geus kaliwatan beuki lila kana pulang palingna beuki bisa, beuki pinter bae diasah saban mangsa, malah sok mindeng ngabongkar imah nu baleunghar sagala. Kukituna di desa Babakan Simpang mah jadi harengheng, me unggal poe aya nu kapalingan atawa kabongkaran. Nah atuh si Utun teh teu ditangkep. Lain teu ditangkep mitra, ngan tacan kapanggih bae. Pinter nyumputna, dari dihtiaran mah aya. Tua kampung jeung polisi meh unggal peuting ngulincer, ngaronda naon ku hanteu tapi weleh taya bubukanana. Juragan lurah geus pohara pusingeunana. Rehing meh unggal isuk aya nu lapor yen kapalingan. Anjeunna geus ngabewarakeun ka unggal jelema, saha nu bisa nangkap si Utun baris dipersen duit salawe perak. Jelema-jelema sadesa eta pada daraek ngaronda pada harayang menangkeun si Utun. Tapi weleh bae taya nu bisa manggihan, sumawona nangkep. Taya nu nyahoan acan kana panyumputanana.
Di mana atuh nyumputna eta bangsa teh? Mangga urang bandungan bae dongengna. Mitra kaum dangu kocapkeun si Warji nu geus lila jadi budak angon munding juragan lurah teh ayeuna mah geus gede geus akil balik sarta geus teu ngangon munding deui. Naon sababna? Sabab pohara dipikanyahna ku juragan lurah teh nepi ka dijieun juru tulis desa. Ari mundingna diangon ku budak sejen. Kocapkeun dina hiji peuting parang hujan ngadirincik. Di desa babakan simpang pohara sepi na jempling taya naon-naon. Jelema-jelema diunggal imah kabeh geus ngararingkuk taririseun. Malah rea nu geus rupreup sarare. Waktu harita di pakarangan juragan lurah di tukang aya 2 jelema ting salingker dinu poek ting selumput kana dapuran salak. Eta jelema nu saurang jangkung begang, ari nu saurang deui pendek buheukeun. Cing, rek naon eta 2 jelema teh? Cing dengekeun euy, aya keneh nu nyaring atawa geus harees kabeh? Cek si Utun. Si Utun geuningan mitra ngomong ka si Begu, bari ngaharewos. Najan aya keneh nu nyaring oge moal aya nu wanian kaluar ti imah. Sakieu nya hujan nya tiris, tembal si Begu. Hayu atuh buru-buru. Tuluy eta 2 bangsat arindit ka kandang munding. Sing ati-ati euy. Lalaunan ngalahan tulakna, cek si Utun ka si Begu. Kolotrak si Begu muka tulak kandang. Sanggeus beunang tuluy arasup. Sabar hiji euy, nu rek dicokot teh? Cek si Utun. 2 we 2. Ame hiji sewang. Kumaha mun teu katanagaan? Mending hiji wae. Asal nu panggedena jeung panglintuh nanya. Mustahil teu katanagaan mawa munding 2 siki. Tekung silila eta 2 bangsa teh geus kaluar deui ti kandang bari narungtun munding hiji sewang sarta terus dibawa ka nu suni. Ieu munding rek dijual atau rek dipencit? Dikatengkeun laukna apa kumaha? Atuh dijual mah sarua bae jeung ngasupkeun maneh ka bui. Ih maksud dewek teh lian ngan rek dijual dagingna ka pasar diketengkeun sangkan dekatara. Atawa dilangkeun ka tangkulak. Atuh alus atuh kitu-kitu nya hayu atuh. Cek si Begu bari kebat lempang muru ka panyumputan. Acaritakeun isukna. Waktu budak angon ngalongok kandang munding, kasampak tulak kandang teh geus ngagoler dina taneuh sarta munding nangan karisarakit deui. Mimitina kumanehna disaksrak ka sakuliah pakarangan, tapi eueuh da puguh geus dipaling ku bangsat.
Barang main nanenjo kalebah juru pakarangan, mana horeng pagarna geus bolongor, direbahkeun sarta aya tapak munding nyara blok. Atuh gancang bae hari weus-weus unjukan ka juragan lurah yen munding nu pelen jeung nu sanggadulang aya nu maling. Alah geus moal salah tang tu siutun bangsatna, cek juragan lurah. Ken si hati-hati setan teh nepi ka wani-wani maling munding aing. Mitra kaum dangu harita keneh gancang juragan lurah jeung tua kampung katut polisi arindit nyusul mapai-mapai tapak munding teh. Tapi barang nepi ka sawah tapak munding teh leungit geus kakeum ku cai jeung liput ku leutak. Sanajan kitu terus bae disak-sarak di teangan kaunggal tempat, kaunggal kampung nu jarauh, tapi waleh bae teu kapanggih raratanana. Tisuk nepi ka sore teh teu puguh bubukanana nu neangan munding teh. Baralik deui weh kalayan lengoh. Aji, kumaha surat laporan nu kapalingan teh geus dijieun? Saur juragan lurah barang anjeunna sumping ka bumina. Parantos mung kantun nawis bae, walon si Warji. Ku juragan lurah suratna potret di tanda tangan sarta pok sesauran. Leuwih hade ayeuna bae kumaneh sanggakeun ka kacamatan ya. Wayahna burit-burit oge da puguh teh di taheun. Mangga cek si Warji bari erap dangdan jung indit guragiru. Mitra kaum dangu, demi tibabakan simpang ka kacamatan teh teu wudu rada jauh, kira-kira aya 5 genep palna. Katurug-turug jalana ngaliwatan tempat anu saruni jeung make mentas walungan sagala. Ngan bubuhan si Warji, budak wanter tur boga sifat satria. Sakitu nyorang jalan suni jeung geus burit oge estuning taya pisan ka sieuna. Waktu indit di desa nepi ka datangna ka kacamatan berkah salamet teu nyorang halangan kitu kieu. Tapi tekuhan teu barang balikna. Eukeur mah poek mongkleng buta radin. Katurug-turug di jalana katinggang hujan. Nu pohara ngagebretna kawas nu dikucurkeun ti luhur langit bae. Atuh teu wudu. Ripuheunana lempangna mindeng ti tarajong jeung mindeng ngapruk, bajuna jibruk jeung awakna ngahod-hod kabulusan. Barang nepi ka sisi walungan, gebeug mehna ngagebeug. Astaga, cilaka. Walungan teh geus limpas ka jalan. Caina tarik pisan, geus lain pentas-pentaseunan ieu mah. Alah beuh kumaha ieu? Aing nyepi petaheun, cek si Warji dina pikirna. Ari balik deui ka kacamatan ngadon mondok meureun indung aing tada teuing melangeunana. Ari terus lalahan mentas, geus tangtu palid. Da puguh cai sakitu tarikna. Alah, nya leuwih hade cicing bae di dieu, ngadaguan orotna lah. Cenah sanggeus mikir kitu tuluy mehna indit neangan tempat nu rada tuus. Kabeneran teu sakumaha jauhna ti jalan. Manehna manggih tangkal kai gede tur ayana di tempat nu rada luhur. Tuluy mehna diuk di dinya disasarap ku kalakai jeung dangdaunan. Waktu si Warji keur diuk bari mikir-mikir pilampaheun. Manehna nenjo nyai-nyai seuneu hurung dina durukan di sapeuntaseun jalan. Nu anggangna kira-kira 200 lengkah ti manehna.
Gancang ku manehna disidik-sidik bari disampeurkeun mana horeng aya 2 jalma lalaki keur sari duru. Alhamdulillah tak geuning aing aya batur keung cek si Warji dina pikirna bari semu bunga. Barang lempangna kira-kira 70 lengkah deui kana nepi ka eta durukan. Manehna reg eureun bari tuluy masangkeun ceuli sabab ngadenge nu ngomong sidik sora si Utun. Begu, sanyana urang teh pohara laworana euy. Pohara gagabahna bat wani-wani eureun di dieu. Nah lawora kumaha? Cek si Begu. Rasa dewek euy, deketing ka jalan bisa anu nyahoankeun. Entong sieun-sieun. Da moal aya nu wanieun luntal-lanto ka lembah dieu jeung apan sakieu poekna tur hujan. Katambah-tambah caah sakitu ngagulidagna tuh. Jadi tayang patana aya jalma ti desa babakan simpang nu wanieun mentas ka dieu deuleu. Heueuh nya. Suka beneran urang menang panggeureunnan teh. Euy Utun. Hah? Cing hayang nyawa euy. Geus sabaraha duit bebenangan urang balang siar teh. Cing urang bilang ayeuna meungpeung salse. Hade. Jawab si Utun. Pek atuh, hurungkeun seuneuna. Ameh rada caang meusan. Mitra tuluy durukan teh ku si Begu ditiupan. Gur hurung. Geus kitu si Utun terus muka hiji gembolan nu gedena sagede kalapa. Mitra kaum dangu. Anabrak teh dibuka mana horeng eusina teh duit perak jeung ringgit wungkul mani marak bak bodas tinggurilap kacangan kudurukan. Terus eta duit dibilang kuduaan. Loh, geus aya 300 perak punjul saringgit oi. Cek si Utun bari seri bunga. Naon baru kan 300 punjul saringgit alah nah mani ari uang kertasna ka mana? Cek si Begu sarua marah maina. Apaan uang kertasna mah geus ditukerkeun kana perak deuleu da bisa luntur ari kahujanan. Bohong si laing mah. Apaan duit nu beunang nyokot ti Haji Wasid oge aya 200 na. Ti babah liang leuwih ti 100. Katambahan ku ladang daging munding tadi 150. Jadi enggeus 450 leuwih deula. Ngomong kitu teh si Begu bari muncereng. Teu nyaho. Teu kumaha sia teh? Arek licik sia ka aing. Teu nyaho. Dan nu diampihan ku debek mah ngan sakieu-kieu na. Alah bohong sia, bener. Mana kitu age meureun diampihan ku si laing sawareh deui. Sia bisa bae si laing mah malikeun omongan teh. Mun dirawatan ku dewek mah atuh pira ku dewek nanyakeun ka si laing. Atuh da nya dewek mah teu nyaho. Cing dewek ngarampas aku si laing. Hade. Si laing ngarampan awak jeung suku dewek, tapi pureup dewek asan layo. Cek si Utun bari cekuk we nonjok kana puhu ceuli si Begu nepi ka ngabangkieung. Si Begu ambekeun, gancang males nonjok kana hulangan si Utun atuh ger bae gelut papuket silih bebeutkeun silih cekek silih rengkas jeung silih tampiling. Mitra kaum dangu sanajan si Begu leuwih jangkung batan si Utun, tapi tanagana mah hengker, buktina mindeng kabebeutkeunana, tapi teu dirasa, terus ngalawan keneh bae. Sanggeus sawatara jongjongan gelutna, si Begu beak tanagana, gebut dibebeutkeun ku si Utun nepi ka nangkuban teu bisaeun hudang deui. Taksiran mah kapaehan. Hayo sia geurang ngalawan karasa sia, cek si Utun.
ngomong na ngahegak jeung sungutan nyengir bawaning ku suka. Nya ayeuna sia modar teh. Sanggeus ngomong gitu si Begu digusur ka si Cai anu keur caah umpal-umpalan. Mitra kaum dangu barang si Warji nanjo pata si Utun samodel kitu. Dina pikirna geus teu sak deui yen si Begu rek dipalidkeun ka walungan nu keur caah rongkah. Atuh gancang bae ku si Warji diboro. Ngan sakolepat pisan si Utun geus katewak leungeunna terus ditalikung dikatukangkeun. Hayo sia geura mata, sok sia mata. Dikit ku aing sia, hayo geura. Cek si Warji. Rek di kamanakeun ku sia eta batur sia teh? Saha si laing teh? Da kumaha ninggalan maksud dewek? Si laing teh sobat si Begu. Cek si Utun bari gugurin jalan hayang leso tina panyekel si Warji. Dewek lain sobat si Begu. Dewek teu wau jeung jurujana. Si laing teh yang nyaho ngaran dewek ha. Yo, si Warji teh ya yo. Musut gerot si laing. Barang ngadenge omong si Warji samodel kitu, leket teh bae awak si Utun leuleus jeung ngadareg-deg. Dan memang tiba heula oge manehna teh taluk ari ka si Warji mah. Sabab geus nyaho kana wawanena jeung tanagana. Warji, cek si Utun bari ngalengis. Ampun Ji, dewek. Ampun dewek teh euy. Pamaku si laing ulah dilaporkeun. Si laing ulah curita carita yang dewek adi dieu sing karunya bae ka dewek. Euy, dewek teh geus pahatulalis teu dulur teu baraya estu nu geus teh geusan salindungeunana. Manggeus, tong loba ucap. Nu dikira ku si laing dewek teh. Na dikira ku si laing teh dewek teh. Beunang disaroakeun jeung si Begu, beunang dibawa saengko, sailon. Ji, sing karunya bae ka dewek euy. Mun si laing daek nutup rahasia dewek kopta cokot duit 300 perak jeung si laing. Boro-boro semet duit 300 perak. 10.000 kalian oge, dewek teu sode ngarawatan barang gelap, barang haram. Ngomong kitu teh si Warji baringan gancang ngaborogod leungeun si Utun ku beubeurna nepi ka pageuh pisan. Mitra kaum dangu ari si Begu barang ku si Warji disampeurkeun teh betempes-empes ngajahjer keneh bae. Tuluy kumehna dipanggulkeun kana tak-tak si Utun geus kitu terus digiringkeun ka kacamatan. Ari duit menang maling teh digembol ku si Warji baris dijieun bukti. Kocapkeun isukna kira-kira pukul 7 isuk-isuk. Ambu Warji datang ka bumi Juragan Lurah nanyakeun si Warji datang henteuna. Res sapeuting tadi taya di imah. Juragan, hapunten kumaha pun anak teh tos dongkap lah abdi mah kumelang. Cek Ambu Warji. Embo, saur Juragan Lurah. Hal kamelang embo kasih aji nya moal beda ti kula. Tapi kula nanggung moal aya kitu kieu. Taksiran kula mah terus mondok di kacamatan si Haji teh. Reh penting tadi hujan sakitu gedena kapanan saya petan bisa balik. Kakarak oge Juragan Lurah eureun sasauranana jebul weh si Warji teh datang. Tah geuning datang tah. Panjang umur manehji nah make terus meuting euy. Si laing mah bet nyiar-nyiar pi ka Malangeun. Sumuhun saja nyanggakeun bebendu bae. Cek si Warji. Nu mawi teh tiasa teras wangsul wengi-wengi teh. Margi naon? Margi kunaon? Kunaon Warji? Kapagat ku saah Juragan? Ma wantuning hujan sakitu ngagebretna nanging aya untungna abdi kapagat caah teh. Cek si Warji bari dadak-dak dicaritakeun ditetek teh nu kaliwat ti mimiti kapegat caah nepi ka nangkep si Utun sarta terus dipasrahkeun ka kacamatan.
mitra kaum dangu awahing kubunga Juragan Lurah nepi ka teu tiasaeun sasauran panjang-panjang ngan ukur nyebut syukur jeung alhamdulillah bari nepakan ping-ping syukur ji alhamdulillah ayeuna kusabab pohara bungahna dewek rek meresenkeun duit ka si lain salawe perak jeung duit ladang munding nu meunang ngarampas ti bangsa teh kop bae jeung si lain dewek mere mutlak saur Juragan Lurah tadi nama si Warji terek narima karena duit persenan teh tapi kusabab dikeukehan nya teu burung ditarima ngan harita keneh oge duitna terus dibikeun kabeh ka indungna Kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar aya Palurah neda kasarika tampi pangbakti di sewa siwi Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan